Sampurasun. Dulur-dulur. Aya nu tos terang situ Sukarame. Bilih aya nu teu acan terang, di mana sareng kumaha asal usulna situ Sukarame? Kuring bade ngadongeng sasakala situ Sukarame. Di tutugan Gunung Salak aya situ anu kacida endahna. Caina canembrang herang di pager ku leuweung damar dituturus kebon pinus. Belah kulon mayak pak kebon enteh satungtung deuleu. Belah kaler pasawahan upluk aplak. Pas selang jeung pilumburan anu gugunclukan. Endah pisan. Ari Parakan Salak teh hiji wewengkon anu aya di Kabupaten Sukabumi. Belah kulon tepung jeung Kabupaten Bogor. Watesna ukur kahalangan ku Gunung Salak. Baheula urang Walanda nyarebutna teh Pak Ander Salak. Pak hartina taman, Ander hartina handap, Salak maksud nama Gunung Salak. Jadi maksud Walanda mah taman di handapan Gunung Salak. Peda salah dedengean. Pak Ander Salak teh ku urang dinya mah jadi nelah weh. Parakan Salak. Situ Sukarame mah lain situ alam. Tapi situ jeunan waktu Walanda ngawasa Parakan Salak. Ari Sukarame nyaeta ngaran lembur anu aya di Poncot Tonggoheun situ. Baheula mah leuweung geledegan anu mimiti ngababakan di eta lembur nyaeta Ki Ahmad Sadarina, pimpinan bala tentara Mataram nu ngahajan nyumput lantaran di udag-udag Walanda. Basa tentara Sultan Agung ngagempur POC di Batavia. Ti hari ita nu asalna leuweung geledegan teh jadi rame. Da Ahmad Sadarina muka paguron ilmu kadijayaan nepi ka ayeuna lah weh kampung Sukarame. Dulur-dulur, nurutkeun carita Sukarame teh tempat tepungna 7 walungan. Nyaeta walungan Cikahuripan, Cisalada, Citaman, Cisarandi, Cimaci, Cipangalah, jeung Cisela. Tuan heula bangsa Walanda pimpinan nu ngawasa waktu hadita boga anggehan hayang ngabendung eta muara 7 walungan rek dijieun talaga paragi lalayaran. Kacaritakeun dina hiji poe Tuan heula ngumpulkeun rahayat Parakan Salak di tengah lapang. Maksudna rek nyieun saembara sing saha anu bisa ngabendung 7 walungan teh baris dibere duit jeung pangkat anu luhur. Sok sanajan jalma anu nyakseni wawaran aya ratusna, tapi anu sanggupeun ngan saurang nyaeta kokolot lembur anu geus kawentar luhung ku ilmu jembar ku panalar anu ngaran Ki Amamules, muridna Ahmad Sadarina. "Hai, what is your name? Saha ngaran maneh ha?" Tuan heula nanya. "Abdi pun Amamules tuan," cek Ki Amamules bari mendeko. Dapak deku, 2 dampal leungeunna dirapetkeun. Cedok nyembah bari rengkuh. "Good, bagus, and alus." Tuan heula ngangkatkeun jempol leungeun duanana. "Hey Paul Manson, and sabaraha urang kamu punya batur kerja ah?" Pokna deui nanya. "Moal aya rencang tuan, abdi wungkul." "Hah? Au ejen? Kamu sosolanganan? Teka pintu damel tuan, abdi wungkul." Pertama, kamu bener-bener besar kawani ha? Awas, kalau kamu gagal alias tidak becus kerja, ik bakal hukum gantung. Kamu punya leher. Jeklar. "Siap tuan." "Oh moy, bagus and halus. Kalau kamu punya kuda bagus, ik bakal kasih hadiah yang besar," cek Tuan heula bari muril-muril kumis anu geus camuk-muk bodas. Sanggeus sasadiaan sapuratina, Ki Amamules ngamimitian digawe. Digawena tara ieu ti beurang, tapi ti peuting. Lantaran cenah sok dibantuan ku balad siluman. Jero mangkuk sabulan. Pagaweanana geus hampir rengse, tapi anehna bendungan urug deui cek pikirna lamun nyieun situna babang
pasti manehna bakal dihukum gantung. Ras inget kalancek sapagurona nyaeta Ki Ama Imor anu ayeuna matu di Salajambe. Tepikir panjang kenceling nepungan Ki Ama Imor sanggeus tepung barabat Ki Ama Mules ngadongengkeun lalampahanana ngabendung 7 walungan nu teu beres-beres teh. Ki Adi kungsi maihan orai hidungnya, cek Ki Ama Imor bari melong. Ki Ama Mules ngahuleng tekung silila pok nyarita. Bener Ki Lancek, dabong ngantegan bae masa kuring keur digawe. Bisi teu apal eta orai hidung teh ngaranna Ander Cahya. Raja Siluman nu ngageugeum eta tempat. Ayeuna pamajikanana anu ngaran Dewi Purbasari minta tanggung jawab hayang dikawin ku Ki Adi. Sanggup teu? Sanggup Ki, cek Ki Ama Mules teu mikir deui. Dulur-dulur, caritana Dewi Purbasari dikawin ku Ki Ama Mules. Dina hiji poe Dewi Purbasari merebong bolongan ka salakina. Cenah lamun talaga hayang beres kudu diparepehan ku orok kembar. Haripet eta bong bolongan teh ditepikeun ka Tuan Hola. Tuan Hola bingung we dikieuna, tapi tekung silila katingali marah mai. Bari pok nyarita, "Hai, Tuan Mules, itu kamu punya perut, hah? Itu syarat soal gampang. Asal kamu punya perut tidak selalu mulus, hah? Besok pagi ik sediakan bayi kembar kerparepeh, oke? Oke, Tuan." Cek Ki Ama Mules bari ngancukeun jempol. Hahaha, bagus en alus, cek Tuan Hola. Si horeng pangna Tuan Hola satuju kana pamenta Ki Ama Mules. Manehna boga adi awewe anyar ngajuru, anakna kembar sieum atawa kembar dempet. Nya tibatan jadi wiwirang mending diparepehkeun. Kitu cek pamikirna. Dulur-dulur, singgetna carita dadak sakala sanggeus diparepehan ku orok kembar nu dempet teh, pagawean Ki Ama Mules lancar taya halangan. Teu mangkuk sabulan legok Sukarame nu hieum cakuem geus robah jadi Talaga Endah. Cayina mayak pak canembrang herang. Di tengahna aya pulau leutik paragi paniisan kulawarga Tuan Hola. Ayeuna situ Sukarame jadi pangjugjugan ti mana meni. Komo lamun usum liburan sakola nu ngadon arulin. Kitu deui nu ngadon nusup. Sanajan tara di pelakan lauk, tapi di situ Sukarame mah laukna teu erep-erep. Rajin sok aya nu ngawenehan. Aya lauk emas beureum rerendengan. 2 segede-gede orok. Cenah mah eta teh lain salauk-laukna, tapi orok kembar bule anu baheula kungsi dijieun parepeh. Bener jeung teu na duka teh teuing. Manuk tikukur jeung manuk kaur. Diteundeun jeung pamikatna. Sakitu nu kapihatur. Hampunten dina lepatna. Cag.